sekilo aing mantep. Mulai kontes lauk mangges menang ya. Set, betul saja. Yang suka ngelawan lauk ya. Beuh, mantep ya majan. Gede lauknya, mantep digoreng mah yuk. Kenapa wae digoreng? Lauk aing mahal kieu. Paru-paru siage jeung lauk aing makan lauk aing. Mahal di mana? Lauk penyakitan gitu. Penyakitan di mana gua? Lauk aing sehat kieu. Fokus ya tuh tarangna bisulan gitu eta. Noras ya lauk aing bisulan ge hantu. Ih mah daging leuwih. Buset. Orang lauk kayak buka daging leuwihnya. Rek nang sisa kan dieu. Kebeg gimana aing dicakan ku sia wae. Siap, itu amat babaturan teh. Jan, aing minum aja. Haus. Cekokeun caya tuh ge. Oh sia nginum. Kebenaran ya akuarium anjeun di kuras. Uyup we kabeh ya. Goblok sia anu sorokeun jeung lauk. Udah cokotnya cai, haus aing ieu. Sia, ngagawekeun wae. Cokot we sorangan. Kamu kayaknya ya keur maraban lauk. Lauk di Paraban wae, kamangkaraan sebatur. Sia ngagawekeun wae, tinggal kayak maing. Udah ngatuh. Buru beli cokot deh. Mantep oke ya pancingan, bisa panjang, bisa pendek ya, pos barang duda. Bang, mereka mana sama pancingan? Atau rek mancing lah, ing mah. Pira kudu ki dijen korek kuping. Korek kuping. Heeh, kowe ngrek dijen korek kuping ya. Jeung ngorek-ngorek celis ya beulah dongo. Mantap pong atuh aing geus setuju kitu mah. Coba mana celis ya diusap ku aing. Nah, bisa nyakol-nyakol celis aing. Rek nya main lain. Teling cai pong. Sudi najis saya nyium sia, ning jomblo seumur hirup. Benar pong, mending beli sirup. Baju urang nyieun es. Siang ngesupkeun wae tadi bedong lain kerorok. Aing ngomong di siapa tara nyambung kemana daek. Tadi beli sirup, enak yang beli kadong dong. Aing ge sia tadi teu nyambung, lain aing ditimbang kong tabewir. Ngomong we sarek useup mah, kudu pabelit ngomong kade-kade itu. Pata tadi aing ngomong rek nguseup, lain beli sirup. Pong, gimana-mana ge nguseup mah make cacing, lain make sayur sop. Aing nasib aing kieu amat dipanggikeun jelema nu kieu. Coba gludug samber ya budak. Aing ning molor dipaduli jeung sia. Arek ke jam 9 sama Ipong, can cek johor lagian saya salat tarat. Mumpen saya nanyakeun johor. Sanu nanyakeun johor sih? Ngomong jeung sama sarua kene aing meuli es geprok katana abang, teu jelas. Kembang, dina deui si sia. Sia segala kembang dibawa, tani ngomong jeung jujur. Mah deui si sia Pong, cacing. Sepala jam, oke. Udah jelas tak budak lah. Aing lu. Udah Pong, tungguan. Segala dibawa tenan we. Tah, sia gawe kumaha. Mana ikhlasna? Ginung we langsung dokter. Sia mah. Berapa itu banyak? Ki amat jar jadi masih ya paham aing. Oh aing go di China minggu kemari ngancen ieu naeur sama. Si babaturan teh kitu amat. Namun aing jengker kumaha sih? Itu ge aing geus mere cai ka sia. Bersyukur amat saya hirup. Mere cai teh si mah urut minggu kemari. Emang naing lauk sapu-sapu. Kan sarua beungeut sia mangko sapu-sapu. Arada. Heulah, mah sia we lah. Jar, bete yeuh. Ulina ya. Ulin ka masya, kos buka duit. Sia mah kemana we jar ulin mah? Refreshing sia mah. Bete lembur wae rujit aing gitu wae. Slow semua duit mah tinggal ngebesek aing. Agak amat saya hirup. Jajan 1000 perak oge sia sapoe. Serius aing ya. Mumpung keur boga duit aing ya. Bisa ya tuh. Kedeung tapi na mandi heula. Mandi-mandi amat, bukan kromot gitu mandi. Wudu sama mandi mah tuh geus. Geus buru atuh keur mandi sia.
kali deui sampur aing. Oh, aing mandi heula, satungguan di dieu. Oh, buruk sia. Kayak kali deui sia awas ya tadi. Aku enggeus, masak enggeus. Rarudang ya tinggal mandi. Coba parem lampu. Paksa ieu mah kudu kakoba. Jadi mah yeung mah cacingna. Wah, panas hidung aja. Balagu say. Panas poe kieu hujan salju. Hujan salju. Diterapkeun saku aing. Rasa kana arep-arep. Terserah. Nah, si pangla cacing, mangkala jangking bagian kana cacing. Ngomong jeung sia main gelo. Tah ngomong jeung lu tah. Neng kasih pop. Mau sekala jangking pakai cacing deh. Sana rek mancing kalajengking sih, teu jelas ya. Ayo ngomong sia salah wae pang dah. Siana teu jelas. Pak, situ tuh. Mereka mana ya? Kajeula mun ku sia, batur mau anduk, rek mandi lah. Nah, aku ngalah we mau anduk. Pas nagarek mandi mana nah? Pantat tadi ngomong gitu, hese bolot. Hei. Mereka masak sih mau anduk. Ih, bangke ucing aya deui wae. Rek mandi aing kakobak. Buset, gelis-gelis kieu ngabayawak. Bayawak. Siap wae yang diparapkeun ka bayawak. Pong, cai si rek mandi sia. Pantat tadi mainnya ngomong rek mandi, hese dongo. Euy, atong sia mah rek mandi bego. Terserah sia. Pong, kecil si Siti. Pas nama bening siapa segala. Sesat anjing sia mah. Malah cicing sama. Geus saya urang intip si beres maten mandina. Geus satu hayu aing penasaran. Ih, aing poho teu mau sabun. Ih, aing lewat ditu bisi kapanggis bangke ucing. Lewat di aing ah. Sudah mandi dia. Saya coba. Kok punya si Siti botak sih mah nyaburik pantesan gua pengen pakai tiung wae. Wah, posisi si nang botak sih. Pantat tadi ngomong gitu. Nyangka si Sitinya awak tabulang pas nang buru. Banyak belang coba orang intip deui. Pongko itu si Siti anu gantung sih, dia ndak pernah. Naon ge teh naon gantung. Tempo ge ku satu ping-ping nage. Ih, karadak. Apa kupretnya? Pakai satret atas tanjang geus saya pong. Ih, uluk jelas ngomongin siapa? Woi, kenal bisa didinya. Keur ngarintipnya. Teh, siapa di dia sih? Senarek mandi. Kok posisi dari dia sih? Gandeng sih deh, mentah ada yang ngomong gitu. Tadi nama aing ek mandi, sabun aing ketinggalan. Haju aing balik deui nyokot sabun. Kok masih si Siti cenah mandi, nyawa mau dibihun. Gandeng deh sia bangke ucing. Teu nyambung ngomongin sia mah. Sia mah kakoba kalau kangkung. Itu nyambung kokong, lain ngalakang. Nah, saya teh rame amat. Enak sih dak rame amat di dia. Oh jadi sia, nu tadi mandi di dia. Emang kunaon di? Goblok dongan, pantesan ku yang diintip enu gapuy. Orang-orang kadut sia. Oh, masih mau habis ini keluar. Pan emang aing mah di didinya teh tadi ge. Emang kunaon sih?
Sia sih kokong ngajakan ke kobak, cokain si Siti nu mandi, orang sabut kalapa. Saya tadi ngitip oge lain main koleksi. Oh, jadi saya ngarintik aing. Lain si kokong teh mau ngajakan aing. Alah, sia sarwana bae duaan. Action. Enak cedak ramai amat dia. Oh, jadi Muka susuna. Action. Poeng bu. korek kuping. Heeh, korek izin korek kuping. Ngomong wae sarku siap mah, kudu ngomong kade itu. Ih, pantat tadi yang ngomong rek mancing. Lain ngalah sirup. Jadi kamu bawa. Ngomong wae sarku siap mah, kudu pabelit ngomong kade itu. Ih, pantat tadi aing rek ih masuk. Kekuatan. Ngomong wae sarku siap mah, kudu pabelit ngomong kade itu. Ih, siapa pantat tadi yang ngomong rek ngusep, lain rek ngasih. Ngelesai nih. Ngasih beli. Enggak, sirupnya lagi mana? Nanti pertama saya. Pertama mana doang? Ih, nasi di bawah nu kieu. Ngolok na mata. Hiji, 2, action. Hujan salju. Ih, diterapkeun sak wae. Rasa kana arep-arep. Hiji, 2, action. Wah, panas hidung aja. Balagu sih. Panas kowe kieu hujan salju. Hiji, 2, action. Tempo deteksi nabi. Hujan tahunan ya. Wah, gitu yuk. Mending siapa saya galau. Sorry beneran sih, Pak. Wah, gitu ya sih. Mending siapa sama dia. Normal siapa mana enak. Action. Oh, kok itu sih sih ngapain lu gantung sih? Sama jero gitu, pimpin aja. Lanjut. Digegel sama Wina.